Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng sim kuring Mang Ian kedemang gunung halut ya geningan nu kasep nu manis nu kempot cek mae toge dina acara anu mana nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Pegat Kapakan bagian anu katujuh karya Kang Cepi Setiawan. Kumaha ieu salajeng nanya lalakon si Gingsul, si Medi, si Amor teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu nya sareng dongeng Sunda Mang Ian oge kisah tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe nasim kuring ngaturkeun bunuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai siapkeun cikopina nya ngabaheuhai udud samsai ditepas bari ngabayangkeun nu bohay. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgar, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh. Ulah hilap di like di komennya da bager komen ai kamu sareng ulah di skip iklanna sing karunya da pemasukanna tina iklan da bager. Sareng kumargi sim kuring madang dongengna di zaman kiwari nya soalnya sapertos zaman kapungkur nu tangtosna dina radionya aya sponsor iklan gaji da ieu mah etang-etang parodi we ngahirup-hirup deui nya konten-konten klasik kabaheulaan atuh pamugia sing janten pepeling nya kurus ras kagagasna sing koreng waktu teh geuningan teu karasa nyerelekna sakilat sakojengkang ayeuna urang geus karolot palawargi sadayana nya atuh pamugia urang sing dijantenkeun ahli tobat. Nah leres teh da eta buahna dongeng mah kitu kasadaran. Tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng sim kuring teras hoyong apresiasi tiasa nyawer kana nomor dana ieu tah ieu tawar rekening sabaraha we saiklasna nya kanggo meser kuota jang upload gitu. Supados teu nyangklong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Pegat Kapakan bagian anu katilu. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung kamari teh hanca namedugikeun ka si Gingsul hajatan deanya palawargi teras Nyi Iroh teh nyumbang lagu teras si Abay tukang musikna aya si Medi aya si Amor nya tah Nyi Iroh teh mojang janda kembang di kampung Sengklek pada mikarbut ieu teh ku 5 sobat teh nya salah sawiosna si Gingsul nu hayangeun teh nya si Amor ge hayangeun ayeuna si Abay ya sobatna ge anu memang dina waktos kamari pakaulan Nyi Iroh teh mulai katarik ati ku kagelisan Nyi Iroh kitu di Nyi Iroh nya kumaha tuh salajengna urang Bandungan nya palawargi puting harita si Abay gilig niatna teu mikir panjang nu penting mah nganjang abong geus teu bisa nahan kahayang boga rasa bogoh ka Iroh anu teu kapalang bada Isa geus siap sadia
Kalacat kana motorna, gerung suara motor handaruan ninggalkeun buruan maju kawetankeun. Norobos poekna peuting di pilemburan. Tepi kaburuan imah Iro katempo ti iseun. Hatena marmir. Red kana erloji kakara jam 8 padahal mah sore kene gedendengna bari nempoan. Motorna diparkirkeun di tempat anu merenah. Kalacat naik kana golodog. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Nyelengkeung deui teu poho keketrok kana panto. Si Abai mimiti samar pola dumeh panto rada lila can aya nu muka. Sajongjonan ngajanteng bari culang cileung. Tekung si lila kulutrak sora kunci. Si Abai atoheun dina pipikiranana Iro anu ngabagia ku imut manis daya kalis anu kareueut nandingan peueut. Brai panto muka gebeg si Abai reuwaseun anu disawang-sawang jauh tina kanyataan. Lain Iro anu ngabagia kawuh manisna imut kalah kanini-nini anu beungeutna karijut dangdanan randut-dut anu melong bari samutut. Awakna begang ukur di samping jeung di kutang. Buuk geus pinuh kuhuis acak-acakan jauh kaluis. Maanah nyidik-nyidik ka si Abai nginget-nginget anu ngajanteng tapi lebeng poekeun. Teu wawuh ka jelema anu ngabedegah hareupeunana. Sedengkeun si Abai mikir buah-buah salah imah. Akhirna manehna nyarita. Punten mak bade tumaros. Dupi Iro teh linggih di dieu. Naon? Nagih naon da asa teu boga hutang kami mah. Ceuk maanah kerung. Kitu deui si Abai ngerasa bingung. Belenyeh imut sanggeus ngarasa surti bari pokna nya deui leuwih tarik. Sanes nagih mah. Linggih. Iro aya? Naon? Kabaya? Rek nagih hutang kabaya maksudna. Cek maanah beuki teu ngarti. Teu lila Iro norojol atoh nempo si Abai anu jadi semahna. Maanah ngaleos asup deui nuluykeun lalajo TV. Ceuk pikirna pasti Iro anu nganyuk kabaya. Geuning Kang Abai? Muhun menawi teu ngawagel hoyong amengan ieu teh. Henteu Kang, mangga kalebet. Ceuk Iro bari muka panto leuwih lega. Si Abai asup tuluy diuk dina kursi nyang hareupan bilik anu pinuh ku foto Iro jeung anakna. Samentara eta di luar, si Medi anu boga niat nganjang ka Iro geus anjog deui di buruan. Si Medi teh mantan kabogo Iro teh nya. Barang nempo aya motor anu diparkir, manehna ngerasa penasaran. Tuluy ngadeuketan bari ngagereneng. Ngir, asa apa? Diga motor si Abai mah. Cenah, kusabab hayang leuwih yakin si Medi rerencepan ngadeuketan imah. Terus ngadekeun ceuli kana bilik. Teu kadengena naon, sabab si Abai keur ngadaguan keneh Iro anu keur kapawon. Si Medi anu mantan kabogohna Iro teh teu sugem mah. Saterusna ngintip tina sela bilik. Muka tempo teh ukur lalaki we keur nukangan. Ningali dedeganan mah manehna teh ngarasa apal ngan keukeuh teu yakin. Itu Sup ka kolong imah ngadedempes ngarancung-rancung ceuli ngadedengekeun anu rek ngobrol di luhureunana. Barang sidik kanu nyemah teh sobatna si Medi mentegeg. Hatena panas karerab timburu. Anjing, kieu carana mah aing ditikung ya. Gerentesna deui. Hayang ngambek teu bisa. Dadi henteu-henteu oge si Abai teh sobat dalitna ti leuleutik anu geus teu asa jeung jiga.
Akhirna ngalungsar satekah polah meper amarah anu beki rongkah di kolong imah nahan amek anu beki nyedek. Jorojoy we aya niat jahat hayang ngaheureuyan atawa ngajailan si Abay ngarah kapokeun teu datang-datang deui nganjang. Leng si Medi ngahuleng ngimpleng mikiran carana kudu dikumaha. Ret kana golodog sendal si Abay bangun gugupay serenge menang ilapat maling sendal. Tapi bedosa geus dipikir deui kumanehna lain cara nu payus. Ngarasa inggis kanyahoan mun sendal dipake si Abay tangtu apaleun. Panungtungna rapia pamengkeut sulu di udaran sendal si Abay teh ditalian memeh kaluar ti kolong si Medi manggihan deui cara. Alatan harita teh nimu keresek sagigireunana. Atuh porosot calanana diporosotkeun tuluy nonggeng bari adu regeng. Nuker ngobrol di jero imah ngadadak silih pencerong. Dina hate sewang-sewangan pada goreng sangkaan dumeh ngadadak robaha ambean. Meledek pisan rek nanya ngerasa era jeung teu wasa kedal omongan. Laju ting balieur bari irung ditutupan. Teu lila ti harita si Abay amitan ngarasa teu kuat ku bauna iroh unggeuk bari imut maur. Ningali sikep anu dianjangan rada beda teh si Abay beuki yakin iroh anu jadi marga lantaran bau anu kacida. Sedengkeun iroh ngadenge semahna amitan teh bet boga sangkaan yen si Abay kababayan. Sok sanajan masih ngerasa betah kapaksa kudu laju awahing teu kuat ku bau. Rada berat basa si Abay nguniang tina korsina. Tapi dalah dikumaha leuwih hade amitan tibang katur lengan jeung kapiuhan. Iroh ngajajabkeun nepikeun ka panto. Juru si Abay turun kana golodog panuna teu leupas neuteub iroh. Rap sendal dipake sasalaman tuluy ngalengkahkeun suku kaburuan. Can oge ninca kana lemah suku si Abay teh ngadadak kawas anu ngabetot ti tukang brug labuh nangkuban nyuksruk hanapeun golodog. Iroh reuwaseun sedengkeun si Medi nahan seuri dina tangkal jamu bari jeung mupuas. Hakan sia ku aing sendalna dipaku tah. Si Abay nguniang terus amitan ngadua kalian lempang meuyeugeung ngadeuketan motorna. Gek diuk dina jok jetrek kunci kontak ragamang kana setang gep dicekel kenca katuhu. Tapi teu lila dikepeskeun deui leungeunna ramakah pinuh ku taeun. Bangsat Ceuk si Abay satengah ngagorowok. Curut turun tina motor bujur karasa base barang breh kana jok motor geuning pinuh kunu sarua jeung anu dina ramona. setan Harita mah si Abay teh bener-bener ngagorowok tarik pisan. Bakating ku teu kuat nahan amek pacampur geuleuh. Iroh beuki heranu nempok kalakuan si Abay nu amek-amekan buru-buru ngadeuketan. Barang srog ngaraneuk bari meungpeutan irung. Gorowokna si Abay basa nyebut setan teh bener-bener di luar kasadaran. Bakat ku tarik maanah anu sakitu torek oge hawar-hawar bisa ngadenge gorowokna si Abay. Maanah kaluar tuluy nyelengkeung bari nangtung di lawang. meuli atuh nyi kabeneran wayah kieu aya nu dagang goreng ketan. Mak lapar ieu. Iroh ukur jejebris terus nyampeurkeun ka si Abay. Tapi si Abay kalah ka ngajauhan teu tegaeun padeukeut jeung Iroh. Akang kacai heula ih. Wios nyi akang teras wangsul wae pade mapah motor mah enjing deui dibantunnya. Walon si Abay bari unur-unuran tuluy balik leumpangna egang. Iroh teu bisa nahan ukur nempokeun we ti deukeuteuun pager.
sedengkeun si Medi ceceleukeuteukan nepikeun ka poho nyekelandahan. Atuh teu anta parah deui koleang gedebut ragrag tina tangkal jamu cungcurunganna pisan neungeul kana batu. Cenah sakecap dada ampeg sesek panon molotot ambekan eungap panon burial buncelik biwir muringis gura-giru manehna nguniang hudang siunun aya nu nangenan laju balik teu beda we kawa si Abay sobatna manehna oge leumpang meuyegeung bari jeung egang. Bada jumaahan si Gingsul, si Amor, si Medi oge si Abay ngariung di teras masigit. Uplek ngobrol di barung saleuseurian ting cakakak suka bunga silih gonjak. Iwal si Abay anu katempo muyung teh siga nu keur manggih kabingung sadar kana kayaan sobatna si Gingsul ngeureunnan seuri kitu deui anu sejena milu jarempe. Kunaon bay, siga nu teu berag kitu geuningan. Ah, henteu. Pasti hayang balik ka kotanya. Tanya si Amor. Henteu oge, uing keur betah di lemur ieu teh, can hayang balik. Tapi si Abay ngomongna teu kebat. Ceuk deh kah mending keneh di kota tuh bay. Rame di kota mah, beda jauh jeung kayaan di dieu. Si Medi mairan bari jeung hatena mah nyungkelit. Terus kunaon atuh? Sok nyarita ulah asa-asa. Kawas ka sawah atuh nya. Ceuk si Gingsul bari nepakan tak-tak si Abay. Nya sok aing nya, sugana atuh bisa nulungan. Nya heug atuh uing rek nyarita. Sakalian minta solusina kumaha. Si Abay mimiti muka omongan anu daria. Uing putus jeung Iro euy. Putus kumaha teh? Emang Ira jadian anak itu? Cek si Amor heraneun. Jadianana mah malam minggu kamari Mor. Ngan putus kahalanganana. Walon si Abay semu ngalimba. Har, putus? Cek si Medi bangun anu reuwas. Padahal sejeruning hatena mah ngarasa atoh anu kacida. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Gingsul gogodeg bari hate mah teu beda we jeung si Medi sarua boga rasa ato malam minggu kamari uing nganjang ka Iro eta oge bari jeung ngawani-wani aslina euy uing teh bunga sabenerna mah geuning teu ambon sorangan. Iro oge sarua boga rasa satadina mah uing teh geus boga rencana rek kawin ka Iro terus rek muka usaha hiburan organ tunggal keun uing nu ngamodal alat musik jeung sound system nama. Atuh Iro nu jadi artisna pan kabeh oge nyaho Iro teh salian ti boga daya tarik sorana oge leuwih ti lumayan. Uing geus niat rek ngundurkeun diri ti kaanggotaan band barudak di kota rek ngarintis usaha we hiburan di lemur. Tapi si Abay teu kebat deui. Tapi naon? Si Gingsul nempas. Eueuh modalna meureunnan sul. Tulungan atuh sugan ku ente. Cek si Amor miheulaan nembal. Lain kitu Mor, sieun teu payu meureunnan organ tunggalna. Cek si Medi bari ngabalieur. Lain eta, basa uing nganjang aya nu ngagawean euy. Senal di talian batur nepikeun ka labuhna, jabat tarang we buncunur. Alah, ukur gara-gara nu kitu, ente nepikeun ka epesmer. Anggap we hukum karma. Pan baheula oge urang keur ngora sok heueuh sarua ngajailan nu nganjang din. Si Gingsul ngababerah. Euy, baheula urang asa kamalinaan nya. Ceuk si Amor. Nu parna mah komo basa teu cukup mempesan ban motor teh geuningan.
malar puas bahan motorna nepikeun ka dilaanan terus digantungkeun dina tangkal jamu di buruan. Inget teu Sul? Cek si Medi bari seuri. Eta mah kalakuan maneh atuh Med. Cek si Amor bari ngadegungkeun. Apaan maneh nu mitana ge tumor? Temal si Medi males ngadegungkeun. Si Gingsul nu ngagantungkeun anak tah. Cek si Amor bari nunjuk anu keur ngome jangot. Apaan? Aing mah dipaksa ku si Abay dulu. Temal si Gingsul nyangereng. Geus atulah, teu kudu jadi pikiran teuing nu kitu mah bae. Si Amor nyumangetan. Nya, keun ari urusan senal mah wing oge tepati jero mikiranana, tapi asana teh kabina-bina pisan. Eta jok motor jeung setangna di baluran ku waduk geura. Si Abay meh ongke. Astagfirullahaladzim. Si Gingsul reuaseun. Gelo sugan, saha mangklugna nya euy? Si Amor kekerot. Bener eta teh Bay. Si Medi nanya bari nonyok dampaleungeunna sorangan, siga nu heueuh we padahal manehna nu jahil. Wah, geus teu asup heureul jadi kitu carana mah. Si Gingsul milu keheul. Aslina lur euy. Si Abay nembal beungeutna beuki katara alum. Pasti pagawean barudak bujangan eta mah. Cek si Medi mereka mandang. Kudu ditalung dik euy. Kumpulkeun barudak mor. Urang talek hiji-hiji lah. Cek si Gingsul bari cengkat. Siap Sul. Keun kuing diatur pokona mah. Si Amor satujueun. Geus teu kudu, keun bae lah. Si Abay bangun musadra. Tuh mana tuh Bay? Camplak kabina-bina nu kitu teh. Terus maneh nepikeun ka bisa putus jeung Iro teh, pedah eta alesanana? Si Gingsul nanya deui. Mun dipikir-pikir mah kajadian eta teh memang lain heureuy euy. Tangtuna di dasaran ku rasa cecep nu kacida. Uing anyar datang di Kalemur, teu apal kumaha kaya anu sabenerna. Tangtuna Iro aya nu mikahayang salian ti uing sorangan. Tibang jadi masalah nu leuwih, nya akhirna nepungan deui Iro minta hampura sakalian minta putus. Si Abay ngaheru. Ente mah kawas lain lalaki wae atuh. Si Amor bangun manghandeukeun. Duduh teuing Bay, uing ngarasakeun pisan kana kayaan hate maneh. Sing sabarnya, cinta maluhung Bay. Cek si Gingsul mimiti ngalimba. Hep, aing teh hayang ngalaman anu ngadua kalian pokona mah. Alatan cinta sararea ragrag Cimata. Marane ceurik paungku-ungku, tungtungna uing apes kudu ngalaman dibawa ka puskesmas deui cara harita. Minggeus pokona mah. Cek si Medi bari nangtung. Gujul sia. Si Gingsul jeung si Amor bareng nembalan. Pokona mah kitu we lah, uing geus putus. Cek si Abay bari milu nguniang. Nya tuh ulah jadi leutik hatenya. Teu ayeuna sugan jaga, teu Iro sugan menang anu sejen keur gantina. Cek si Gingsul bari ngusapan tonggong si Abay. Geus uing balik teh heula nya. Assalamualaikum. Pokna si Medi bari indit. Waalaikumsalam. Kabeh bareng nembalan. Puting harita, hujan jadi hahalang keur si tiwu anu keur di setengahing jalan. Kahayang nama bisa nepi Kalemur kalayan gancang, tapi hanjakal kapegat hujan anu beuki ayeg-ayegan. Tungtungna kapaksa nyimpang ka warung anu geus tutup ngadon ngiuhan. Lila ngadaguan, akhirna hujan teraat. Red kana HP geus rek tengah peuting.
Akhirna nuluykeun lampah, motor diselah laju indit ngabrung nuju ka lemur sengklek gesan bumeta. Anjog di pasampangan manehna ngarandeg deui, bingung milih jalan. Kakenca jauh kudu ngurilingan ngaliwatan lemur, kakatuhu memang bakal leuwih tereh nepi ka itung motong kompas, tapi hanyakal jalana kerentul garinjul teh jabati iseun, komo ngaliwatan pasawahan jeung pamakaman nu aya tangkal caringin gede. Ongkoh deui harita teh malam Jumaah, ceuk beja tiba heula eta tangkal caringin teh kacida sangetna. Lain sakali dua kali ngadenge carita nu remen manggihan, boh kasamaran atawa bungkeulekan. Kitu deui anu mangrupa dedengean anu ceurik ngabangingik atawa sora anu nyikiki. Katamah anu ngeunaan aambuan, bau beuleum sampe atawa beuleum menyan, jadi sumber carita nu ngaguar kahirupan alam siluman. Sawareh aya nu ngomong, eta caringin teh tempat ngageugeuhna jurig jarian, anu sejena nyaritakeun paragi ulin makhluk demit anu katelah kunti, aya deui ngeunaan carita nu kungsi nempo buta hejo atawa genderewo. Aheng tea kasebutna. Kusabab waktu bekinya deka peuting jeung karasaeun tiris, katamah awak geus cape balas memotoran nu sakitu jauhna, akhirna si Tiwu milih jalan ka beulah katuhu. Bismillah. Pokna ngagerentes, jekrek ngoper gigi, saterusna motor ngageuleuyeung. Bari anu numpakna mah neger-neger hate sangkan ludeung, ngaliwatan pasawahan jalana becek jeung leueur pedah tas kahujanan, motor majuna lalaunan, milihan jalan bisi tiko sewad labuh kana kotakan, lampu motor tepati caang sabab majuna langsam. Jorelat, jorelat, kingkilaban di langit maturan lampah, najan mata ketir tapi ngawantu bisa nempo jalan rada anggang. Rengse nyurang pasawahan, beras ka jalan desa nu baheulana urut jalan jajahan, maju deui ngaliwatan pakebonan, beuki deukeut kalebah caringin beuki rusras baluas. Bulu pundukna mimiti muringkak ngandelan, ngarasa kapalang akhirna lah-lahan. Kira-kira 20 meter deui, reg si Tiwu ngarandeg ngumpulkeun kawani sangkan caringin bisa kaliwatan. Dumadakan bareng jeung jorelatna kingkilaban, breh katempo aya jirim handapeun caringin keur nangtung sosoranganan. Sidik lalaki teu di baju, buukna gimbal jeung acak-acakan, tuur si Tiwu ngadadak ngaroroncod, huntuna noroktok, jajantungna ratug tutunggulan. Awakna ngadegdeg tepuguh rarasaan, biwir ngageleter bari jeung babacaan nu keukeuh teu tamat-tamat, ukur was-wes-wos bari jeung haros-hos. Sabenerna si Tiwu teh tepati percaya ku carita nu nyebar ngeunaan eta patempatan, tapi harita mah manehna ngalaman sorangan. Tangkal caringin teh bener-bener sanget jeung geeuman. Kabuktian buta hejo atawa genderewo geuning lain saukur carita keur nyingsieunan budak ololeho. Harita pisan dirina manggihan, teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon, kaciri jeung kalakon. Reup si Tiwu peureum, nguseurkeun pipikiran jeung ngatur ambekan, babacaan deui, nyah beunta. Gebeg, anu dihanapeun caringin teh ngadadak eueuh teuing ka mana. Rada atoh najan manehna masih keneh gede kasieun. Setang motor dibetot, gasna digaurkeun. Lampu motor disebrotkeun ka lebah caringin. Allahu Akbar, ngomongna bari ngarenyag teu kapalang, ningali jirim anu tadi nemongan deui di satukangeun tangkal caringin bari jeung ngajak seuri.
Si Tiwu beuki ngadaregdeg jeung weweuleuweuhan teu pugu, reupeurem panuna nepikeun ka dirapet-rapet. Setang motor dicekel ti pepereket, gep ngadadak pundukna aya nu ngarampa di tukangeunana, ces ujug-ujug karasaeun tiis, nyak serak ti mimiti hulu nyaliara nepikeun ka tungtung suku. Si Tiwu murungkut alatan sieun anu kaliwat saking, hayangeun mali ka tukang tapi teu wasa, kabayang pibakaleunana kumaha, tangtuna baris manggihan rupa anu pikasieunun, huntu ranggeteng jeung panon molotot bangun anu hurung. Tekung silila, leungeun anu ngarampa punukna teh ngagebi-gebikeun awakna. Ampun juragan buta, ampun, ceuk si Tiwu bari nutupan beungeut ku Ramona. Nah make ampun-ampunan sagala, istighbar angguran mah. Si Tiwu ngawanikeun nempo ka tukang bari meungpeun carang. Lalaunan Malik, breh teh Mang Darman. Mamang geuning, cenah alangah elenge. Tong sieun jang, itu nu dihanapeun caringin teh nu gelo. Geus 2 poe ieu ngadon betahun aya di dinya. Hayu mulang, okna. Menawi teh mangga atuh Mang, hayu sakantenan. Duh, karek datang ti kotanya jang. Mang Darman nanya bari numpak di tukangeunana. Muhun Mang. Memeh majukeun deui motor, si Tiwu ngarampa calanan anu baseuh jeung karasahaneut. Basa ngaliwatan tangkal caringin, reg eureun, ku siwel ngaluarkeun roko jeung dahareun tina kantongna, song dibikeun. Nu gelo haget nampanan bari seserengehan. Meh anjog ka tungtung lembur, si Tiwu nanya ka Mang Darman. Masih di kulon kene bumi teh Mang? Ku abdi dijajabkeunnya. Nu ditanya teu nembalan, motor karasa jadi ngahampangan. Si Tiwu ngerasa heran. Mang? Nanya sakali deui, keukeuh taya jawaban, reg ngarandeg. Ret ka tukang, beg eueuh sasaha. Teu mikir deui, dius ngagas motor satakerna, biur motor lumpatna tarik pisan. Blung, cenah. Mang Darman muniang. Aduh, jadol teh, eta budak. Aduh, Arianun, dewek labu tina motor mun itu nyahun. Aduh, kacida. Aduh. Cek Mang Darman kutuk gendeng sorangan. Gujubar. Aduh. Goblok teh. Saha nu nyieun solokan ieu dia geura aduh. Padahal pindah heula atuh solokan teh nya. Aduh. Ceuk si Tiwu amek-amekan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan di geuningannya. Palawargi sadayana, pamiarsa sadayana, pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui, cag urang tuna ilalakon pegat kapakannya, insyaallah kin urang lajengkeun dina episode salajengna. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.